فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بارك الله بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. والله أعلم بمراده. Ya ayyuhalladzina, hei eling-eling pirang-pirang jalma, amanu anu iman itu lazina, amanu anu iman itu lazina, la ta'kulu ulah madahar marane kabeh amwalakum kana pirang-pirang harta marane kabeh bainakum antara marane kabeh bil batili kalawan batil ay bil harami tegesna kalawan haram fi syar'i dina syara kariba kaya riba wal ghasbi sareng gosok illa angin lakin tetapina antakuna yen ta aya taqau tegasna tumiba akunana bisa tamsa nakis tijaratun naon dagangan wa fi qiraatin sareng dina hiji qiraat bin nasbi kalawan nasab ayat tegasna takunu aya al amwalu naon harta amwala tijaratin eta harta tijarah sadiratin anu bijia antaradin tina silih pikarido minkum timarane kabeh wati binafsi sarang bagusna diri palakum maka eta tetep kamarane kabeh ang takulu yentah madahar marane kabeh ha kana eta harta wala taqtulu sarang ulah maehan marane kabeh anfusakum kana diri marane kabeh birtikabi
birtikabi ma yuaddi ila hilakiha kalawan unggangna perkara yuaddi anu nekanan itu ma ila hilakiha kana ruksakna diri ayan di mana wae kana ayana itu ma di dunya awil akhirati atau akhirat bi qarinatin kalawan qarina innallaha satune Allah kana ya Allah bikum kamarane kabeh rahiman eta anu mikasi biman aihi dina nyegana Allah lakum kamarane kabeh min jarikat dina anu tos disebut waman sareng kasing saja yab'al anu migawe itu siman jalika kana anu tos disebut ayat tegesna manuhia anhu makana perkara nuhia anu dicegah itu si jamanu tina itu mah udwanan halna ngamusuhan tajawajan tegesna ngalewat lil halali kana halal halun ari lapad udwanan eta jadi hal wa julman sarang jolim takidun tegesna nguatan pasaupa maka bakal nusli ngasupkeun kami ikaman nadokhul tegesna ngasupkeun kami ukaman naron kana neraka ya tariku anu kaduruk itu man pia dina neraka wa kana sareng geus aya jarika naon itu anu tos disebut alallahi ka Allah yasira eta gampang hayinan tegasna enteng intazdanibu lamun ngajauhan marane kabeh kabairoma kana gedena dosa tunhauna anu dicegah marane kabeh anu tina itu mah waya alari itu kabairoma ma waroda alaiha eta perkara waroda anu geus kawarid alaiha kana itu kabair wa'idun naon ancaman kal qatli seperti maihan wa zina sareng zina wasaraqati sareng maling wa an Ibnu Abbasin sareng ti Ibnu Abbas yaritu kabair ila sab'i mi'ati aqrabin dugikeun ka 700 aqrabin dekeutna nu kafir ngiparatan kami ankum ti marane kabeh sayiatikum kana kasalahan marane kabeh as-sagair tegasna pirang-pirang dosa leutik bi-ta'ati kalawan ta'at wa nudakhil sareng bakal masukkeun kami kum kamarane kabeh mudholan kana tempat asup bidomil mim kalawan domahna mim mudkhala wafat iha sarang patahna mim madkhala idkhalan tegasna asup au maudhi'an atawa tempat asup kariman anu mulya wa
al jannatu eta surga, al jannatu eta surga, wala tatamannau wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurlah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, para jemaah, para bapak, santriawan, santriawati, kalayan taufik sareng hidayah ya Allah Subhanahu wa taala. Allah nakdirkeun deui ka urang sadayana tiasa ngalaksanakeun rutinitas kewajiban urang yakni thalabul ilmi. Kuasilana ya thalabul ilmi hiji dosa-dosa urang sing dihampura Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa ibu urang, dosa-dosa urang, dosa-dosa jami'il muslimin wal muslimat, sareng deui silana yeun naos segala urusan urang sampai paparinan kagampangan Allah Subhanahu wa taala, pamaksadan sareng cita-cita urang sing qabul ijabah Allah Subhanahu wa taala, lakeun ieu pesantren sing tambi-tambi keberkahan Allah Subhanahu wa taala, para santriawan santriawatina santren di pesantren sing dimanfaatkeun ilmuna, dibarokahkeun ilmuna, orang tua walina biayaan sing dipaparinan rezeki anu seueur halal barokah. Sareng deui kuring sakeluarga nyuwun doana sing dipaparinan kesehatan senantiasa istiqomah dina ibadah dan taat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. والله أعلم بمراده. Kamari tos dijelaskeun ku Allah Subhanahu wa taala tentang masalah pertikahan sampai ari Allah mah ngarepkeun kana kaentengan dina masalah hukum. Jadi agama ieu para hadirin sadayana teu berat. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ngarepkeun kami ka marane kabeh kana kamudahan jeung teu ngarepkeun kana kahesean. Nganapsu urang weh kadang-kadang nusok ngarasa berat dina ngalaksanakeun ibadah jeung taat ka Allah, padahal mah enteng. Ibadah mah lolobana teu make modal. Ari maksiat mah lolobana make modal. Tapi ku make modal ge baladur sadayana eta ku jelema lolobana diudag-udag ya, ka diskotik we baladur sadayana yakin kita make modal ya. Itu seseueurna lah aya maksiat mah nganggo modal. Tapi aya taat mah jarang make modal nyebahnya. Itu modal ngaji tinggal di kumpul. Aya ngopi di kopian. Komo di sadeng mah hayang dahar di bere dahar di muawanah kitu. Hayang dahar di bere dahar ya.
di masjid gitu. Tapi caduk mungkuk haram dempak kadang-kadang hese mah hese wae nya Masnya. Gitu. Eta memang geus ketentuan hadis innal jannata hufat bil makarih wa innan nara hufat bisyahwat. Sanyanya napi surga mah dikulibeng ku kasangeut jeung ku embung. Ari pinaraka mah dikulibeng ku karesep jeung ku kahayang. Tapalah hadirin sadayana, ayeuna arek ngabahas tentang masalah itu kadaharan-kadaharan atau harta-harta anu dihalalkeun jeung nu diharamkeun. Kaladur sadayana jadi arek kabahas mana nu halal jeung mana nu haram. Paladur sadayana sakumaha di luhur tos dibahas paladur sadayana bahwa perkara anu didaharieu nya haram teh kabagi heulaan aya haram jati aya haram aridhi ya. Nu kumaha ari haram jati jatiahna memang geus haram gitu. Ceuk Allahna memang geus haram, memang geus dituna bahwa eta teh perkara diharamkeun gitu. Keur heula dina masalah binatang beh ieu aya 5 macam binatang anu memang haramna jatiana haram. Hiji kulumah tabasatil arab bahwa haramun. Setiap binatang anu dianggap menjijikan menurut orang-orang Arab itu adalah haram illa ma warada syar'an, kecuali anu diwaridkeun ku syara. Jadi sakur-sakur anu menjijikan atau geuleuh eta adalah hukumna haram. Mana? Orai, kadal, bakicot, cacing. Bakicot halal haram dong? Emang oman ke mana ya? Senarian tengah jita. Aneh emang oman dong. Ya. Murid teraktif eta kuduna ke ulang tahun menang hadiahnya. Kuduna nu aktif menang hadiah banyak. Sok pohon dah mah. Mana nu paling aktif menang hadiah? Bah Wahab menang hadiah naon? Kuing. Gitu. Tapi di Torojo ibu-ibu mah kamari menang tah, ibu-ibu. Jadi nu rajin, ngerajinan budaya kituan wahnya. Tah. Jadi satiji tanya anu menjijikan kecuali anu memang kawarid ku syara. Mana pala hadirin sadayana semacam belut padahal kos orai ya itu kunaon si eta jadi dimenangkeun paladur sadayana ku sebab cek sara meunang baheula ieu belut teh nyorang dibawa ka timur tengah ku Syekh Nawawi Al-Bantani paladur sadayana sehingga ditinggalikeun terjadilah meunang. Maka didinya ila mawaroda syar'u kecuali anu geus kawarid ku syarah. Sepakat ulama bahwa belut itu hukumna halal. Ya lamun cacing ge lamun ceuk ulama baheula halal mah tuh halal. Gitu lamun misalkan dihalalkeun menjadi halal. Gitu. Teu nyaho tah ai masalah jangkrik nya loba ayeuna Kiai NU nyebutkeun bahwa jangkrik ieu disebutkeun semacam simet luka hitungan di kalangan NU terutama daerah Jawa kana jangkrik ngahalalkeun jadi dikiaskeunana cenah kana simet wallahu alam
nya kuring teu nyaho hukumna eta mah masalah hukum jangkrik kan lolobana di Jawa mah geus ngahalalkeun bahkan Mang Aslim meusing arek aya kana restoran jangkrik di Jakarta mah geus loba eta teh menambah stamina cenah kitu bah restoran jangkrik hileud loba dah hiji tanya nomor kedua pala hadirin sadayana nyaeta binatang anu ngabogaan cali si Indra ya binatang anu ngabogaan cali itu mana harimau kucing paladur sadayana jeung naon deui bah dan lain-lain lah itu beruang dua tanya nomor katilu paladur sadayana binatang anu hirup wae di dua alam keuyeum bayawak nanti keong emas mah teu bah keong emas mah tidak termasuk itu sebab lamun di darat mana nama lillah paeh berarti asup kana binatang salah ya itu cicing di cai tilu tanya terus lamun tina sebangsa manuk pateu eta lamun boga cakar paladur sadayana itu paragi maehan mangsana paragi maehan musuhna itu naon heulang kuntul kuntul asup teh kuntul osok kabunuh tara mangka ieu cakar ieu tah osok eta mah sadin kuntul taranya berarti halal ya jadi lamun osok ngamangsa ku cakarna gitu paladur sadayana menjijikan terus non boga caling terus nanti boga cakar paragi ngabunuh cicing di dua alam jadi teh poho eta 5 paladur sadayana dina kitab fikih dijelaskan haram jati termasuk di haram jati paladur sadayana ya kalimah ya nyaeta itu sebangsa getih ini mah aya kieu Pak getih kebo dikumpul-kumpul ya. Kemudian diasupkan ke kulkas meuli muro ayeuna dibekukeun kayak bisa digoreng. Ngan ieu mah dibekukeun, jadi kebo di naon? Kebo ye kumpulkeun karak di teuneun di kulkas. Paladur sadayana. Pan aya dina fikih mah duanya. Kahiji hate lain. Kitu hate al-qabdu hate jeung kali lipa lain. Sebut marus teh nya eta paladur sadayana ada pun namun getih cair terus dibekukeun mah atunya mah getih-getih kene kecuali beku sorangan ieu mah memang dibekukeun aya mah geus terjadi kos kitu eta getih hukumna haram jati dah daging bagong daging anjing kayak dina surat Maidah jelasna paladur sayang geus haram. Orang Jepang paladur sadayana nya manehanana kitu nanyakeun ke orang Indonesia mengharamkan babi kenapa sebab katanya ada cacing pitanya saya sudah hilangkan itu cacing pitanya apakah daging babi itu tetap haram lain itu sebab masalah cacing pita
Tapi di samping cacing pita baladur sadayana di babi ieu masih kene naon penyebab penyakit nu kanyawan cacing pita baladur sadayana. Maka anjing babi enggeus cek Quran haram titik sagede kalapa bahkan gedean deui lah baladur sadayana. Tah eta di antara anu haram jatian haram nya. Tayuna baladur sadayana dina urusan harta ya ari jatiana mah halal ngan ku sebab ayeuna kaiket ku hak milik batur ku hak milik ku milik batur seperti kia mangga halal gak? Halal ngan nu batur ulah dijadikan dalil sabsato seperti dalil namantek sabsato kia nya kulu mangga halalun nya gitu. Setiap mangga eta halal, setiap anu halal menang di dahar. Jadi iya mangga menang di dahar gitu. Padahal nubat teman-teman ngomong maling pan setiap mangga eta nah setiap mangga eta halal, setiap anu halal menang di dahar, berarti mangga menang di dahar, berarti eta nubah wahab huwi menang di dahar, dah halal. Halal tuh huwi halal, setiap anu halal menang di dahar, berarti huwi menang di dahar. Karena sebab gitu tak kan sebenarnya aya didinya kaiket ku milik batur. Ieu loba Pak enak ya aya kiai nerangkeun tapi kuring mah can manggih dalilna nya. Aya sebenarnya na kitab mukni mah paladur sadayana aya nu ngomongkeun kieu duka tamun ente mana dalilna nya. Jadi lamun aya tangkal nyorondoy ke tempat urang, tangkal nyorondoy ke tempat urang, cek eta kiai cenah berarti eta hak anu boga tempat itu. Duka ti mana? Ngan ku kuring di korehan kita pikir teu kapanggih, can kapanggih. Yang jelas lamun tangkal anu batu mah nyorondoy ke tempat nu urang ge keukeuh nu batur keneh bae. Bagus na mah nu boga tangkal di naon? Dituan ulah sudah nyorondoy ke tempat batur atawa diridokeun. Bagus nama nu nyorondoy ke tempat batur mah paladur sadayana kan. Jadi aya nu nerangkeun gitu cenah geus halal eta mah dan nyorondoy ke tempat urang misalkeun. Jadi nu urang ala bae eta rambutan dan nyorondoy ke tempat urang. Haju cek kuring kumaha lamun aya hayam ke tempat urang. Hayam mualim nurokat pesantren tewak we dah halal. Berarti lamun aya perkara aya embe bapa ke tempat urang berarti nu urang halal pencit. Hah? Kunaon Bah? Atuh gitu. Ieu nu paur deui lamun ngiaskeun ka dinya paladur sadayana lamun aya awewe ka tempat urang nah berarti pamajikan urang perkosa dah. Ieu nu paur deui. Jadi keukeuh sanajan ayeuna tangka naon nyorondoy ka tempat batur kecuali kieu paladur sadayana ieu nya tempat eta mah aya keteranganna engke genapa tumuin gaya tempat non tatangkalan anu jadi di tempat wakaf. Aya di tempat wakaf di kuburan aya tangkal duren, osok buahan, osok asah, gitu. Tamenang urang alam, sasebeunang ada hari dinya, ngan ulah sampai merekat. Kumaha merekat teh diunduh ku masa adit kabeh dibawa ka imah dijual segala teu meunang eta mah teu kaci wala kaci gitu mah. Kartos tabas adit
Jadi lamun sebatas urang seubeuh di dinya malos teuing halal. Termasuk anu nyorondoi ka jalan paladur sadayana. Kitu. Tadi dinya aya nu ngameunangkeun nya kapasitas umum paladur sadayana. Itu kan ulah sampai dituan. Eta masalah haram jati jeung masalah haram aridi. Jadi naon sing haram aridi teh haramna anyar-anyaran ku sebab kapimilih ku batur. Ya, maka paladur sadayana di dieu keur ngajelaskeun tentang masalah haram aridi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei eling-eling pirang-pirang jalma anu iman sing ade, la taqulu amwalakum ulah ngadahar marane kabeh kana pirang-pirang harta marane kabeh antara marane kabeh bil batil teh tafsirana bil harami kalawan anu haram. Jadi ulah ngadahar harta marane kabeh jeung harta batur kalawan batil. Harta urang kitu paladur sadayana nya hartana memang geus aya di urang, tapi paladur sadayana eta adalah hakikatna adalah harta batur. Jadi harta anu campur aduk anu teu puguh paladur sadayana jujukanana nya mana hiji riba pan punten paladur sadayana maaf kacida maaf sakali deui ngabahas riba. Nah ieu keur punten bae mah punten kacida punten ari teu dibahas memang kudu dibahas ya ari teu dibahas kudu dibahas. Hiji jelema anu naon ngaranana berekonomi memakai modal nang radang riba insyaallah moal barokah moal aya keberkahan. Kok ngomong gitu cenah Haji Utis? Sebab yakin kana Quran yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah bakal ngancurkeun naon-naon anu ngajalani praktek ribawi jeung Allah bakal ngembangbiakeun kana nu meraktekeun kana sedekah. Karena sebab eta riba. Jadi ayeuna paladur sadayana nya jadi lamun urang usaha mempraktekkeun ribawi modal urang tina ribawi insyaallah lain kalakah untung rejet wae. Rejet apa? Ya,